sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol. Ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo. Begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran aya naon emang kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh minta izin be hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden urang mah atuh mudik teu meunang pulang kampung boleh seperti eta lah udah sok seuri sia atuh tah oh cek Kangjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta ka ditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan oh cek Kangjeng Nabi Sulaiman geus atuh ku ari mah diberet 3 bulan balik sabulan jang ka di sabulan jang di imah sabulan alhamdulillah cak beo nuhun dudungan abdi pamit balik hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana ieu beo mentak di Turki jadi kaheureyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ka pasar dijual lantaran bisaan jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas Masya Allah bayar isukna nyana mawa kalkum mawa koto kalkum ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh ka dieu tah beuli man eta naon kalkum atuh kalkum mah teu hayang aing kudu 1000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkum mah sorana ge atuh pan hebat masa sih murah wabeh je loba embung ka kalkum mah hayang ge beo horenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nyana ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba ayo atuh kan boro-boro dijual dibikin ge ka urang Cisokat cak urang Cisokat teu hanai aing mah hayang bong aing kalkung kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tah ngamahalkeun makna moal bisa di sakolaan tambah dunia kabeh ge
ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya, brigadir jenderal, letnan jenderal, mayor jenderal, makna dunia tama kabeh. Makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren. Kadeleuna hina, kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu. Tapi lamun dipandang ku mata nu ieu, masya Allah, eta santri-santri teh ternyata pengisi-pengisi surga. Sieu mah kalkum sieu mah. Ya, aduh. Hayang ka surga teh kalkum mah hese. Hese kajen kukuah. Ya Allah. Kacaritakeun manuk beo teh mudik. Datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulurna jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana. Terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan. Hiruk urang teh kitu lamun urang nikmat contona urang jadi panganten sapeuting asa samenit. Tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun. Nyeri huntu mangalayan eueuh pan. Delok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu. Tah ieu. Ya. Gering pangjore-jorena nyeri huntu. Tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur, kapanggih jeung rekan, kapanggih jeung tatangga. Sendagurau, nikmat sabulan teh teu karasa. Geus datang deui ka waktu balik. Duh, cak beo sakedeung amat ieu. Nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja. Naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun. Naon isi oleh-oleh aya tah nu boga beo. Ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan. Lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh. Tah cak beo ieu mantep ya jang oleh-oleh raja mah ieu. Hei geus langsung diasupkeun kana botol litik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula endeuk berangkat di ka istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo can datang ya geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin sia jeung melalui setan-setan berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin teu kebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam woi maneh beo muhun tuan raja ditanya kumaha kaayaan diri itu cerita beo bahagia luar biasa. Terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina naon? Ieu fungsina lamun diinum ku tuan raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ke hampir kiamat. Nah, mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan musya Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia geus kolot kudu nyaho. Bodoh di bawah bae.
kuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa orang Jogja betul bisa esa ya tah ya ieu dek diganti rancangan undang-undang teh mangga bae dek diganti ge tetep bae negara sangkilang rancangan undang-undang diganti urang mah kitab dan tetep Al-Qur'anul Karim rukun wuduna tetep bermazhab Imam Syafi'i rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya apakah riweuh henteu sebab daun santri mah digaji henteu teu digaji jeung teu hayang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah ya Allah emang sih ya kalku mah bae da loba kahayangnya nama santri mah teu hayang suka jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang suka jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji bae hayang jadi ahli Allah beuh ka 10 aing ngadengen lagi kos bener teh gitu dah dah hebat dah santri Masya Allah guys ulah jaritakeun urusan negara teh mah anu ngageugeuh sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan di mana diganti ya pasti urang ge atuh ih si masuk atuh narembel bae ih kos jagoan bae sia keheula moal aya rubat ribut di Indonesia mah Bhinneka Tunggal Ika NKRI bae mantep guys ulah pikiran kos kitu maksudna kae sakedeung deui ieu mah urang we nyaritakeun teh Kangjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana jeung jin nu aya di istana jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat kumaha kira-kira wow manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju kabeh sebab tuan raja mah maharaja pinter aya di tuan adil aya di tuan sagala rupa aya di tuan geus kami mah satuju panjang umur kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk di dia manuk kokok beluk naon sarua manuk kokok beluk paingan banget da kos kokok beluk ieu rajana ye cak manuk kokok beluk ke tuan raja heulana manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju ulama ya nyebutkan teh satuju besi kula di brendel ya, cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun apa bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mangarana direnggenkeun heula ulah dilanjut teh lanang toh tapi kieu cek manuk kokok beluk tuan raja milu beh lah jeung kula yuk ka mana ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jadi ieu teu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tah tuan daek ye tuh hayang ai Kangjeng Nabi Sulaiman tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu ye bung cek Kangjeng Nabi Sulaiman bung lah geus kos eta dimusyawarahkeun deui dimusyawarahkeun di MPR
kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum Tuhan datang ke mana sebab kekuatanana lantaran Tuhan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung dia tepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes jeh cek nginum saya numpak Jibril, oh hampura Jibril suganti si Pepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan itu akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kanjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajen tanpa nginum cikahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah mah deudeuheun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah iyaheun ya cek Kanjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah nah ieu Kanjeng Nabi Sulaiman bae ge hendak dipanjangkeun umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah iya sarua si ge pan hayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui ya sanajan kawin deui ja kadeuleuna doang gagah ge buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek ye milih si eta ngatu kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata horegadan cek Kanjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika orang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun sorga ketika orang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan orang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pintu nomor kahiji eta Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus eueuh jalan bangsa kalkum asup ka dinya teu bisa khusus pintu surga nomor kedua babul musallin lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamalis salat dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiron wa batinna zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah teu iget ka sisi ka gigir geus disadiakeun babna khusus babul musolli tinggal ragap bae aing asup moal ka lawang eta asup ta moal aing ka lawang eta atuh tinggal ku urang bae dikira-kira salat ai urang kos kumaha salat anu bakal asup ka dinya khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon inget ka Allah bae 4 rakaat teh inget ka Allah bae magrib 3 rakaat inget ka Allah isya 4 rakaat inget ka Allah bae salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah tah bakalna asupna ka lawang eta eueuh harepan sih geus 180 derajat eueuh harepan atuh jana salat ka karang Allahu Akbar karung goni nu kadeuleu karung ayam nu kadeuleu berbagai karung ai keur teu salat poho ka karung ai keur salat inget iyalah jelema nu salat bakal disiksa ku salat normal
babul musallin ya Allah siapa hasud berennya nomor katilu babul muzakkin lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim kalawan bersih hatena ikhlas zakatna ikhlas sedekahna ikhlas bebereanana ikhlas bakal dihususkeun lawangna babul muzakkin nah ieu urang ketika kitu naon ngaranna panen menang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jang zakatna komaha aju leuwih maka wah geus disiap-siap urang dagang kitu keneh ngisob ieu teh siapkeun zakat segala rupa urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang jang fakir miskin jang fuqara masakin jang yatim piatu. Nah, ieu khusus bakal nalawangna lawang muzakkir. Sigis uhar pandai bae. Can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat. Can pernah we kadenge malah zakat nu batur dicokotan. Geus uharepan geus uharep. Bae geuh. Allah gari. Masyaallah. Nomor katilu le sorga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu selalu ditahan kana kahadean, ngalarang kana kamunkaran. Pokona anu di duniana amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih. Di mana bae iraha bae. Resikonya disiapkan kumana tembak sekalipun penjara sekalipun dipiceun sekalipun pokoknya aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar geus disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar eueuh pandai encan boga lawangnya na ieu urang mah kan rada daereus teh aya saeutik-saeutik bae mah saeutik aya lah pokona bae sieu mah eueuh suama sakali tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau asana kanu itu wa kanu hiji deui tah ya Allah ya Rabb lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat bab atau lawang nahan kahaya